Warta ti Purwakarta yang ngeunaan kecelakaan di jalan tol teteh. Ieu wartana kecelakaan aratai ngaupkeun sakurang-kurangna 10 mobil di ruas tol Cipularang kilometer 85 wilayah Ciganea Purwakarta Jawa Barat. Taya korban jiwa dina ieu kejadian tapi 5 orang penumpang diantarana kenek truk sayuran jeung supir bus nandangan tatu. Ieu teh kacelakaan daratai di ruas tol Cipularang kilometer 85B di Bandung anu ngajugjuk ka wilayah Jakarta di Wongkon Ciganea Purwakarta. 10 kendaraan kecelakaan darata. Cik salah seorang penumpang kecelakaan kejadian alatan bus pribajasa jurusan Garut Lebak Bulus. Kuat sangkaan rem nablong, tuluy ngagaleong alatan jalan anu mudun, supir bus teh teu bisa ngadalikan kendaraan dada, sarta nabrak kendaraan di hareupeun dada. Alex Supriyadi TVRI Jabar kawartakeun.